Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi, komandan ramang pamudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang lanjengan bae jejer cerita Sunda si Emen Jawara Gagah dina bagian anu kaduana. Mangsa alam harita kira wanci jam 10 berang. Harita Mang Akum teh aya di sisi wahangan sabak dan ngalungkeun si Emen harita. Si Emen mah geus teuing ka mana jeung geus teuing kumaha nasibna lantaran geus kakarbekan kana jero cai wahangan. Cai wahangan harita ngagulida getarik. Mang Akum harita diuk bari jeung rembay ku cimata. Mang Akum hate mah ngarakacak mung balik malahan mamanehan teh geus hayang milu we luncat kana wahangan anu keur ngagulidag tarik. Tapi Mang Akum oge masih keneh boga kaimanan, masih keneh boga rasa sieun. Nya nu antukna mah Mang Akum harita ninggalkeun wahangan urut ngalungkeun si Emen. Sedangkan si barong teh harita geus tepi ka deketan imahna Mang Puyen. Curilat celig harita pancunang tung didinya. Jalma-jalma harita ngakimung ngagotong Mang Puyen jeung Biunai saterusna mah diasupkeun ka jero imah. Kalayang celek si barong harita tumpak kena kudana. Pok harita si barong cumarita. Sakabe jalma anu aya di jero imah keluar sakabe. Awas keluar rek buru keluar. Mun teu keluar awas ya ku aing dipodaran, keluar. Jalma-jalma anu keur aya di jero imah harita kabehanana keluar. Meureun aya kana 20 urang di jero imah teh harita mah keluar. Malahan mah harita paheula-heula dina lawang panto teh pasaseret lantaran sieuneun ku si barong. Tapi aya oge anu jalan tukang mah aman teu pasaseret teuing. Saterusna mah harita lompatan ka tempat anu anggang lantaran sieuneun ku si barong. Nah gitu lompat atuh goblok, kalau cari cing wae sia. Awas. Yo imah ku aing bakal diduruk. Ulah aya saurang oge anu mareuman seuneu. Si Buyen jeung pamajikanana. Hantepkeun tong dikubur antong. Cicingkeun di jero imah, hantepkeun. Ya sabadana jalma-jalma teh kana luar. Mayitna Mang Puyen aya di jero imah jeung Biunai ngagoler weh barejeng dirurup ku samping kebat. Henteu ngabutuhkeun waktu lila, si barong harita ngangkat leungeun ka touhna. Terus diarahkeun ka imahna Mang Puyen kadeukeuteun dirina we kadeukeuteun lawang panto di dinya. Parasat cigur harita, imahna Mang Puyen harita diduruk ku cahaya tina leungeunna si barong. Cahaya beureum harita nepi kana bilikna imah Mang Puyen. Cegur. Perepet. Dina waktu anu singket oge, seuneu teh harita geus ngabebelah ngahakan kana imahna Mang Puyen. Sakabeh jalma teu bisa kukumaha jeung deui kasedihna urang dinya nyatana teu bisa ngurebkeun. Teu bisa mulasara sakumaha mistina kana layon Mang Puyen jeung Biunai. Harita mah kudu ngarandapan diduruk ku si barong teh. Mang Puyen bakal diduruk badana teh jeung Biunai mana teuing panasna. Nya dina waktu anu sakedeung oge imah teh harita geus kahuruan kabehanana. Perepet si lalatuna harita meningkeun ka mulek ka jemantara ka kebulna oge meningkeun ka mulek. Nya sabada kitu mah si barong harita ngenyed ka dali kuda. Pelesat si barong harita ninggalkeun eta patempatan dina kacepetan nu luar biasa gancang. Aya meureun 100 km per jam. Da jalana atuh rada goreng kapal bahadinya mah gancang-gancang mah bisa cilaka kudana. Mang Akum anu harita keur leumpang bari jeung ngalenghoy. Nemposeun harita menikeun ka ketempong bebeula sok sanajan jauh keneh. Si lalatuna oge harita menikeun ka rabeng kapal bah manehanana oge ngebul deui ka ciri. Mang Akum harita kaget saterusna mah harita cilung belecap harita lompat
sangkan teret tapi ka lemurna. Satepina ka lemburna kadegetan imah Mang Buyen Mang Akum harita colohok. Nyaku lantaran Mang Akum teh tekuat ngarendapan nasib anu samodel kitu. Golepak Mang Akum harita pingsan. Jalma-jalma anu kaparengan nampa Mang Akum harita buru-buru nulungan digotong ka imah warga anu deket jeung imahna anu deket jeung imahna Mang Buyen. Mang Akum digolerkeun di tengah imah terus harita diupah ape sangkan sadar deui. Tetela ngabutuhkeun waktu anu lila. Dina waktu 20 menit imahna Mang Buyen harita geus beak dihakan ku seuneu. Gubrag, gubrag, gubrag. Kai-kaina anu di luhur bangsaning reng harita ragragan ka handap. Dadagel galar harita ragragan ka handap. Seuneuna harita kaluhur deui wae merepet. Nganu antukna mah imahna Mang Buyen teh ngan saukur ruhakna we jeung ruhakna Mang Buyen katut diunai. Mang Buyen kudu ngarandapan nasib anu kurang hade gitunya. Miunai oge sarua. Miunai jeung Mang Buyen harita diduruk ku seuneu anu ngababela di jero imahna. Teu burung atuh da genghek. Saterusna mah imahna Mang Buyen teh rata jeung taneuh. Lebuna we hungkul jeung ruhak-ruhakna anu masih keneh ngelun ngebul. Jalma-jalma harita ngagimung di dinya ngurilingan imahna Mang Buyen. Kecelak cai panun harita ngalembereh kana pipina nyak celakan ka handap. Sakabeh jalma nu hadir saha anu teu sedih, saha anu henteu watir kana kayaan Mang Buyen dina waktu harita. Mang Akum sabadana sajam harita pingsan korejat hudang. Buru-buru harita Mang Akum teh luak lieur saterusna mah korejat hudang harita ngajugjugkeun awang panto. Nyaku lantaran masih keneh lieur. Lelambutan oge can sampurna ingetanana gitu. Kaliong kedebut harita Mang Akum mebeut dina bang barong. Buru-buru harita ditulungan ku nu boga imahna. Kalem Akum. Sabar heula sok teger-tegerkeun hati. Cing eling sok. Kalem. Kula teh ngarasa sedih jang, aduh. Pupuh lamur tapi teu bisa kumaha. Ya Allah ya Rabbi, kula mah ngarasa dosa. Dosa kula mah dihampura ku Gusti. Yang sabar Mamang, eta geus janten papasten Gusti anu Maha Suci, geus janten katang tuanana. Jadi urang moal bisa mumpang, wayahna sing sabar. Mohon ieu ge kula sabar, ojang. Ya sabadana lelemutan Mang Akum teh kumpul. Mang Akum harita leumpang ngadeukeutan ka imahna Mang Buyen. Mang Akum harita tuasa nempona. Harita oge dek golepak tapi untung dicekelan ku pangeusi lemur anu keur aya di gigireunna. Mang Akum harita cina diuk bari jeung mencerong kana ruhak anu masih keneh ngebul teh. Ngan tinggal ruhakna we harita. Sararea ngalaman kapeurih anu luar biasa, sedih anu pohara. Mang Buyen jeung biuna ieu teh tara pernah nyeun codekan naon-naon, malahan mah menikeun kasok-sopan ka sakabeh jalma mun teu mah aya nu datang ka imahna. Atawa Mang Buyen misalkeun keur nganjang ka lemur-lemur anu deukeut ti imahna atawa ka imah-imah tatanggana, Mang Buyen mah menikeun ka acri. Menikeun kasopan pisan malahan masuk tungkul dina comaritana oge. Dina pada Mang Buyen teh ngarasa diri teh memang jalma miskin teu boga nanaon. Kasugri para wargi, panjangna mangsa alam harita teu teu karasa. Panon poe geus lingsir ngulon, sedengkeun jalma-jalma masih we ngagimung di dinya. Pok harita teh aya anu cumarita. Mang Akum harita anu cumarita. Mang Akum, moy.
Agung, aya naon ujang tonggo gorowokan atuh. Kula teh keur sedih. Ayeuna kudu kumaha ieu teh Mang? Nyan teu kumaha ujang, kieu we da. Da teu kumaha atuh geus lah kieu lah. Ulah teh lieur ieu teh ujang. Nya sok atuh kumaha? Nya sok atuh kumaha mah Gom? Perhatian ka sakabehna. Imahna Mang Boyen geus jadi ruhak, geus jadi lebu. Urang jadikeun we kuburanana. Eta lebuna, eta ruhakna entong diganggu antepkeun bae kitu nepi ka irah oge. Mundek dipager we. Halusna mah urang pager we. Lantaran eta teh geus jadi pakuburanana Mang Boyen. Sok anu boga awi mah ayeuna keneh. Awina teuk-teukan urang nyieun pager keur mager ruhak atawa urut imahna Mang Boyen. Satuju mun kitu mah. Satuju mun kitu mah. Sok lah. Ya buru urang gawe euy. Jas sabada kitu mah panitahna mah akum teh digugu. Harita jalma-jalma anu haladir teh neangan awi kebeneran aya. Gusrek we harita teh. Awi-awi teh harita anu kuluntungan keneh. Diragaji sabada kitu mah dipotongan. Dibelahan ya sabada beres melahanana mah sakurilingna imahna Mang Boyen dipager harita. Bisi teh mah cenah aya hayam nu asup ka dinya nyakar. Tah kadinya mah ulah aya nu nyakar jalma oge ulah aya anu kadinya. Kitu katang tuan cek mah akum dina waktu harita. Nya sabadana rengse mager jalma-jalma harita dititah ku mah akum teh ngariung ngalingkung di dinya. Kabehanana oge harita ngariung. Asa kabeh jalma anu hadir di dieu pangeusi lemur Cireuneu. Kula ngawakilan Mang Boyen. Hampura anu kasuhun. Kula teh teu bisa kumaha, malahan mah kula ngarasa sedih. Sedihna teh nyatana anu katelah si Emen teh anakna Mang Boyen jeung Bi Unai ku kula teh dialungkeun ka wahangan. Ya Allah ya Rabbi, sedihna kabinda-binda. Hayang teuing kula oge ngagujubar jeung eta budak. Tapi kula ge boga kewajiban lantaran aranjeun kabeh teh eueuh pupuhu. Eueuh ketua lembur mun kula paeh meureun nya. Nya kula teh teu jadi tadina mah hayang nyusul si Emen. Karunya teuing si Emen. Urang ngadoa ka Allah Ta'ala mudah-mudahan si Emen teh dipaparinan kasalametan. Dipaparinan kasalametan. Disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabehanana harita ngaaminkeun kana caritaan Mang Akum. Ayeuna kula oge ngawakilan Mang Boyen jeung Bi Unai. Mun teh mah Mang Boyen jeung Bi Unai bogaan hutang, cek bebeja we gakuring. Tapi ari alusna mah ridokeun, ikhlaskeun lantaran geus kasaksian ku sararea oge. Harta banda Mang Boyen mah sakieu-kieuna nyatana imahna hungkul teu bogaeun tanah, teu bogaeun itu jeung ieu. Sok hampura we atau ikhlaskeun. Saterusna dosa perdosana Mang Boyen jeung Bi Unai kula mamardi hayang dihampura. Da tetep ngaranna jalma mah pasti boga dosa berdosa leutik jeung gede ge pasti. Tak kulantaran kitu sok hampura. Da ayeuna Mang Boyen oge geus maot. Hampura karunya. Sakabeh jalma anu hadir harita unggut-unggutan. Cai panon mah tetep nyak celakaan harita. Ayeuna urang doakeun Mang Boyen jeung Bi Unai. Mudah-mudahan dosa perdosana dihampura ku Allah Ta'ala. Sok ayeuna mah urang ngadoa dipingpin ku kula. Ya sabada kitu mah Mang Akum haritang mingpin ngadoa. Teu mimiti maca Fatihah terus dipapahi nepikeun ka ngadoa. Doa anu tungtungna panungtungan. Ya sabada beres ngadoa mah harita Mang Akum kabehanana dititah baralik ka imahna masing-masing.
Nyata burung harita warga pengesi lamur Cileundeut teh baralika imahna masing-masing. Anu masih kena aya di dinya teh Mang Akum we ngajejentul mari jeung rembay ku Cimata. Kasugri para warga cag urang tunda heula Mang Akum. Urang tunda heula pengesi lemur Cileundeut kiwari urang kocapkeun si Emen. Si Emen harita kakrabekan dina cai wahangan. Krabek kelap. Leungeunna harita roesan apal si Emen oge yen manehna teh aya kana cai. Nyahueun eta teh cai. Nyahueun dina kaayaan anu bahaya. Dua leungeunna harita roesan hayang muntang kana batu tapi da hese dina muntangna oge tetep soledat deui. Karalap pucung hul. Lap, kitu jeung kitu we. Nya bekrila mah si Emen teh ngarasa capek, ngarasa leuleus. Dina kaayaan keur kitu, curelat harita aya cirim. Curelat. Eta cirim teh harita nincakan cai, elmuna berarti hebat kitu nya. Cileung kalayang celak. Eta jalma teh nincakan kana cai. Saterusna mah leungeun si Emen harita ditewak. Kap langsung harita dipangku. Curelat harita ninggalkeun eta patempatan. Eta jalma teh nelik kana wandana mah nini. Lantaran buukna bodas. Panjang di buukna teh diuntun. Geus huisan geus cetok huis. Make pakaianna mah make pakaian harerideung kabehanana oge. Nepikeun ka bajona ge hideung. Iket barang bang semplakna oge hideung, tapi buukna mah bodas. Diuntun harita buukna teh semet bujurna. Atawa semet imbitna. Saterusna mah curelat. Eta nini teh harita ngacurelat tinggalkeun cai wahangan anu keur umpal-umpalan. Si nene teuing saha ngaranna mah engke oge bakal kaguar ngaranna nya. Eta nini teh harita cuculelatan dina kaayaan alam beurang. Malahan mah lumpat nana teh jika anu henteu napak kana taneuh da buktina we bisa ngaliwatan kotakan. Sedangkan dina tengah kotakan teh aya parean langsung we diliwatan. Malahan mah nincak kana pare sagala tapi eta pare teh henteu ruksak. Cieun kalayang celak curelat. Si nini teulilah harita lantaran lumpat tepi weh ka panemukanana. Sup sinini teh asup ka jero guha. Sinini harita langsung ngubaran si Emen anu cika-cikana nama keusian ku cai atuh. Lantaran setiap ngalalap ka jero cai teh si Emen masuk nginum. Ku sinini harita eta budak teh ditongengkeun. Curut cairna teh tina irungna tina bahamna. Saterusna mah digolerkeun deui. Ser harita diberi tanaga lapis sangkan badan eta budak teh haneut. Sabadak itu ditongengkeun deui terus dikitu kieu. Nya anu antuk nama eta budak teh anu katelah si Emen harita batuk. Oek harita batuk. Guapanon si Emen harita jer beureum da kawantu harita teh geus tina cai teh ya. Malahan mah badanna oge tiis. Nya sabada diberi tanaga lapis mah atawa diberi kekuatan kitu nya. Tina hawa leungeun si nini panas. Si Emen teh harita henteu tiriseun teuing henteu kabulusan. Cak ojang diuk kaninya. Untung nini kaparengan ngaliwat ka wahangan. Kumaha perasaan ujang ayeuna? Si Emen harita neutup ka si nini. Mimiti nama sieun, tapi si nini teh wajah nama alus tan nini teh mun eta si nini teh ngora keneh geus pasti we geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Pakulitan bodas. Huntuna atawa waosna oge bodas menikeun kababorelakan. Malahan mah rapih di eta waosna teh. Ujang teh kenging bengong kitu. Sa ngaran ujang teh? Jeung urang mana deui? Si nini harita naros deui ka si Emen. Nya kulantaran si Emen teh sadar ayeuna mah pangacian geus balik deui. Pok harita si Emen.
Ngaran uing teh si Emen ini. Oh, Emen ngaran teh. Saha tuh ari bapak? Bapak uing teh ngaranna teh Buyen. Inung uing ngaranna teh Unai. Tapi jika nama nges maut. Nges maut. Kusaha di mautanana. Mautanana teuing laku jalma jahat. Da pokona mah beungeutna teh serem pisan. Dina tarangna weh aya codetan. Urut bedog meureunnan ini. Sini harita ngahuleng. Gimana atuh lembur maneh deh jalu? Lembur weng teh di lembur Cireundeun ini. Diri tu meureun. Ting dating di mana tuh da? Apal pokoknya mah di belah itu. Sini nih apaleun ka lembur Cireundeun mah. Da kulantaran mun teu mah kitunya si Emen dibawa ka ditu deui ka lemburna sok sieun mungeun ka dinya deui. Sini nih harita cuma dita deui. Di lamun Cireundeun engke lah. Atawa mun salse mah urang ka ditunya. Onten hareup ini teh saha teh? Nami nini saha? Ngaran nini teh saha teh? Ari winga si Emen teh nini. Si Emen. Apal maneh teh Emen. Ngaran nini nih nu katelah nini Opang. Sok ayeuna mah kan dieu ejang. Nini Opang harita ngagupayan ka si Emen nyamperkeun ge diuk harita dina lahunan si Nini harita nangkep ka si Emen. Si Emen ngerasa bunga harita ditangkep ku si Nini. Kajadian tadi harita kokolebatan di bae dina waktu bapana harita ditenggel dijejek. Indung da oge sarua harita ditenggel dijejek nepikeun ka palastrana. Curucu dah harita cai panon. Si Emen teh nyurucu dah bakating ku sedih. Ngarandapan nasib anu samodel kitu. Sing sabar ujang sing tawakal. Mimiti ayeuna mah hidup. Uru cicing di dieu nya. Nini ku nini dek diajarkeun ilmu silat. Susugana nih aya pak aya manfaatna jeung kudu boga manfaat deh. Bikin balarea nya. Mohon mangga nini. Hamne saja latihan silat sareng nini. Nya. Nuhun pisan nih ujang ari daek mah. Ke mun geus gede. Jeung nini urang kan lemur Cireundeun nya. Ya rada jauh ti dieu mah. Si Emen harita kacida bungaheuna lantaran si Nini teh janji ka dirina yen mun geus gede mah deka lemur Cireundeun. Ya sabada kitu mah si Nini harita niangan dahareun nyatana ngalalauk da pogo teu boga beas si Nini mah. Di padomukan oge di dinya-dinya jero guha teu bogan beas nya kitu we barang daharna teh bung buahan jeung sok ngalalauk. Sabadana lauk beunang harita si Emen mah menikeun ka keprok atuh da lantaran ngalalaukna si Nini mah gampangeun pisan. Cukup we ku ngarahkeun dua dampaleungeun kana cai lauk teh datang langsung mucunghul tewak we. Ieu mah si Emen menikeun kaseserian surak sagala. Kajadian tadi mah geus dek dipopohokeun we ku si Emen teh. Cacakan can sapoe-poe acan kakara oge sakedeung. Mun dihitung-hitung kana jam meureun aya kana 5 jamna disaprakna kajadian harita nyatana indung bapana dipaehan ku si Barong. Eleuh. Waktosna perantos Sepkom dangu insyaallah urang teraskeun dina dinten encingna. Paljeng kantun kasadena wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.